Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang amat nuburi masyarakat Arab pula kadiangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nikaha min sunanil mursalin wa ja'ala lahum hafadatan wa banin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina yadhkuruna Allah dzikran katsira. Kapunten ka operator sound system eho tambihan sakedik. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Al-ayah tammimil ayah. Walidhalika qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tanakahul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umama yawmal qiyamah. Wa qala sahibu matniz zubad walimatul urshi bisyatin qad nudib lakin ijabatun bila udrin tajib wa in arada man da'ahu ya'kulu fa fidruhu min sawmi naflin afdalu. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu wa habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin wa la'allana minal 'amilin biqalbin salim walhamdulillahi rabbil untayan puji anu lestari urang sanggakeun ka Allah Rabbil Izzati. Salawat beserta salam mudah-mudahan salilana terhadiahkan ka seorang insan anu berbudi Kangjeng Nabi anu sejati anu diutus ku Allah ka tengah-tengah urang sadayana sebagai rahmatan lil alamin. Nyandak tugas diantarana basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Kalayan pamugia luluberan rahmat sinarang salamna mudah-mudahan diwasalkan kana urang sadayana selaku pengikut agamana hatta ya'tiya amrullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramin wal muhtaramin segenap para alimil ulama wal asatidil kiram wabil khusus kasepuhan urang anu tirancapinan. Mudah-mudahan senantiasa ditambih nikmat barokah beserta kemuliaanana amin. Oge sami anu kucisim kuring dipihormat kalian sami ditedak doana ka para tokoh agama sa kampung Sukamaju wabil khusus ka al-mukarram anu tadi alhamdulillah parantos nyampaikeun sambutanana atas nami sohibil hajat. Mudah-mudahan senantiasa ditambih nikmat barokah beserta kemuliaanana amin. Para aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW Numawi Aya, mudah-mudahan para aparatur pemerintah desa urang senantiasa dipaparin kekuatan ku Allah Subhanahu wa ta'ala amin.
dipasihan kasabaran pikeun ngalaksanakeun tugasna amin ya Allah ya Rabbal. Oge sami anu puji kuring dipihormat para tokoh masyarakat beserta masyarakatna, wabil khusus Bapak Sohibil Hajat nyaeta Bapak Rohadi sekeluarga besar anu dina saat ayeuna mantena selaku Sohibil Wasilah urang tiasa berkumpul bersilaturahmi dina acara pangaosan walimatun nikah. Urang doakeun mudah-mudahan ieu hajatna aya dina kabarokahan amin. Oge urang kalihna anu mungkin enjing baris diakad nikahkeun mudah-mudahan dilancarkeun amin. Geus saparantosna diakad nikahkeun mudah-mudahan saparantosna diakad nikahkeun ditikakeun sah menurut agama sinereng nagara mudah-mudahan seorang suami siap menjadi nahkoda dan istri siap membentangkan layar dalam mengarungi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya Rabbal. Oke teka kantun para donatur para palawari anu parantos nyukseskeun acara Bapak Sohibil Hajat sakeluarga. Mudah-mudahan segala naon anu parantos dikorbankeun baik pikiran tenaga bahkan sebagian harta masing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Di antara nami anu tercatat dina Asmaul Husna nyaeta Al-Wahhab. Hartina Allah adalah zat anu seueur masihan nikmat leres. Allah teh rupa adalah zat anu maha seueur masihan nikmatna leres. Usaking seueurna nikmat pamasi Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata bupa eta nikmat Allah arek dihitung sekalipun nganggo kalkulator anu paling canggih sadunia la tuhsuha niscaya mau sampai ka hitung kunaon kusaking seueurna nikmat pamasih Allah Subhanahu. Maka Syekh Athaillah atanapi Imam Athaillah dina sebuah kitab hikamna sebuah buah pemikiran tina Imam Athaillah ngaranna kitab Al-Hikam. Eta Imam Athaillah masihan aya dua nikmat Allah Subhanahu wa taala anu secara ijmal secara umum ku Allah dipasikeun kana makhluk manusia. Diwartoskeun ku Imam Athaillah dina kitab hikamna ni'matani ma kharaja mawjudun minha wala budda likulli mukawwanin minhuma ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Wahai masyarakat urang Sukamaju dangukeun ku urang sakabeh bahwa Syekh Athaillah ngadauh nikmatani aya dua nikmat Pak ma kharaja mawjudun minha anu seluruh makhluk anu dicipta ku Allah moal sampai terlepas dina dua nikmat anu ieu wala budda likulli mukawwanin minhuma termasuk mau tidak mau alias pasti bakal terjadina karena makhluk anu imkan ayana tegasna makhluk anu geus ngawujud ayana pasti kagarap kasaba kagarap kedua nikmat anu ieu. Nikmat anu mana? Hiji aya anu disebut nikmat ijad, anu kedua aya anu disebut nikmat imdad. Dan kenapa hiji disebut nikmat bu eta pakai kerudung pink kunaon kikianan bae. Hiji aya anu disebut nikmat ijad, anu kedua aya anu disebut nikmatul imdad. What the meaning of nikmat ijad? Da kesurupan saya kira ka banyu laka kue yang kene apa maning anak banyu anak kue tambah lancar ngomong ya Pak. Naon sih anu dimaksud nikmat ijad? Nikmat ijad teh Pak, nikmat wujud ba'dal adam ayana urang santos teu aya. Atanapi wujud bainal adamain ayana urang kacepet ku dua eueuh. Tadina urang teu aya, kiwari aya engke bakal teu aya deui pupus ngaranna. Nah, ibu jeung bapak, ya urang aya di alam dunia, urang Sukamaju aya gumelar di urang Sukamaju.
ku Allah diberi nikmat ijad wasilahna indung jeung bapa etalah nikmatna Allah subhanahu wa ta'ala nu kakurung ku basa ijad tidak tadina urang teu aya kiwari aya engke bakal teu aya deui ngaranna ma pupus teh ngaran lamun bae ye nikmat ijad ku Allah bupa arek dicabut dina harti nikmat wujud ku Allah arek dileungitkeun tina makhluk nu ngaran manusia pasti seluruh makhluk anu bernyawa bakal ngarasanan maut. Mana buktina? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh anu bernyawa dha'iqatul maut pasti bakal ngarasakeun pupus maut yang ngaran. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh makhluk anu jadi pangeusi langit, jadi pangeusi bumi fan bakal binasa, bakal rusak. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram anu maha langgeng salanggeng-langgengna teu aya watas wangeunna adalah zat Allah anu kasifatan jalal jeung kasifatan ikram amin ya Allah ya rabbal etalah nikmat ijadna Allah bupa sadayana kagarap ku nikmat ijad nu Islam diwujudkeun ku Allah leres nu teu Islam diijadkeun alias diwujudkeun ku Allah leres nu munafik ku Allah diijadkeun alias diwujudkeun betul nu teu munafik geh nu soleh diwujudkeun diijadkeun ku Allah subhanahu etalah nikmat ijadna Allah termasuk syaur Imam Athaillah di antara nikmat anu ku Allah dipasikeun kana makhluk peninggalan manusia aya anu disebut nikmat imdad nikmat can cenah Bu nikmat imdad lamun nikmat ijad mah adalah nikmat wujud ba'dal adam ayana urang santosna teu aya ari nikmat imdad mah nikmat untuk melanjutkan kesinambungan hidup manusia sabada urang diwujudkeun ku Allah dengan fisik anu sakitu hara luar biasana mun lalaki mah kasep mun awewe mah geulis bahkan aya nu teu geulis nu kasep-kasep acan diijadkeun ku Allah apakah Allah berhenti memberi nikmat ijad ka manusia henteu ku Allah dilengkapi nikmat urang kalian nikmatul imdad nikmat imdad teh adalah nikmat untuk melanjutkan kesinambungan hidup manusia urang ku Allah diberi akal, diberi lisan, diberi hati, pikeun berpikir merenungi ayat-ayat tanda kekuasaan Allah subhanahu parantos kamaklum ku urang di antara nikmat imdad teh adalah kesehatan fisik tercukupina kebutuhan biologis berikut mental spiritual hal anu samodel kitu teu aya jabi iwal jadi tanda ialah adalah bukti kekawasan Allah mun di langit aya tanda kekawasan Allah di bumi aya tanda kekawasan Allah wa fi anfusikum afala tubsirun bupa punten ternyata di diri urang ge aya tanda-tanda ayat kekawasan Allah afala tubsirun naon tah di urang teu mikir mun di awak urang teh bakal jadi kajian ilmiah teu aya hiji ilmu oge nu teu bisa ngagarap jadi bukti lamun awak urang teh aya tanda kekuasaan Allah subhanahu urang ku Allah diberi akal ieu urang supaya bisa memilih mana halal mana haram leres urang ku Allah diberi lisan pikeun ngucapkeun tanda-tanda kekuasaan Allah urang ku Allah diberi hati pikeun tafakur pikeun tadabbur pikeun narima ilmu pikeun meresap ilmu termasuk bisa nyimpen ilmu Allah subhanahu wa fi anfusikum afala tubsirun punten ternyata di awak urang teh jadi bahan kajian ilmiah jadi bukti mun di awak urang teh aya tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat as'adakumullah di antara nikmat imdad adalah bentuk nikmat kesinambungan sabadana Allah masih nikmat ijad urang ku Allah ditakdirkeun dina peuting ayeuna sehingga urang bisa bersilaturahmi ieu teu aya jabi melalui nikmat imdadna Allah leres Pak percanten mun ieu teh nikmat imdadna Allah urang bisa kumpul ayeuna ieu jadi bukti mun Allah merek kekuatan karena urang supaya urang bisa bersilaturahmi melalui nikmat imdadna Allah sehingga orang bisa bersilaturahmi ngaji babarengan dina acara pangaosan walimatul nikah ia patut disyukuran ku urang ibu jeung bapak sebab ieu nikmat anu pohara sangat gede luar biasa
di mana urang mah ditakdirkan ku Allah masih bisa nyaksikan ataupun bahkan ngalaksanakan salah sawiya syariat Kangjeng Rasul nyarinya eta pernikahan, di mana ieu Bu Pak di sebagian wilayah mah syariat pernikahan teh alias pernikahan awewe jeung lalaki, lamun lalaki terus nyampe kana had syahwat, awewe terus nyampe kana had syahwat, aya rasa bogoh, maka silahkan saling melampiaskan syahwat tetapi lewat gerbang pernikahan. Ieu tradisi syariat model kos kieu teh Bu Pak di sebagian wilayah mah geus teu zaman. Cek batur mah ieu nikah antara lalaki jeung awewe geus teu zaman Pak, katinggalan zaman cek batur mah. Terutama ku komunitas LGBT. Apal LGBT Bu? Apal Bapak LGBT? Mang santri apal LGBT apal? Apal we siapa? Kalau nu apal heran aing mah. Bu, Pak, pandil akidah Ahlussunnah wal Jamaah mah punten 1000 punten. Lamun lalaki geus nyampekan had syahwat, awewe sami geus nyampekan had syahwat, kari-kari saling bogoh, maka cek Rasul silahkan Anda saling melampiaskan syahwat tetapi lewat gerbang pernikahan. Ieu syariat model kos kieu teh anu jelas aya dina nas Al-Qur'an. Cek kelompok manehna mah geus katinggalan zaman, mun lalaki nikah jeung awewe, awewe nikah jeung lalaki, cek manehna mah katinggalan zaman, terutama ku komunitas LGBT. LGBT mah L-na lesbi, G-na gay, B-na bisek, hampura lain jorok ya keur ngaji mah. T-na transgender, kurang bahas mudah-mudahan itu hidayah ti Allah. LGBT nomor kahiji lesbi. Lesbi eta bikang bogoh kabikang. Naudzubillahi min. Di urang mah meunang di dia di Binuangan Sukamaju di Munjul teu aya ari bikang bogoh ari bikang mah, tapi tuh di daerah Batur Pak sampai eta maksiat merajalela, bahkan dilindungi ku oknum kepolisian, dibekingi Pak. Naudzubillahi min. Lesbi bikang bogoh kabikang rek ngarepkeun martabak meureun. Naudzubillahi min dzalik. Diangkat nikahkeun Pak. Kumaha dalilna? Jangan ngomong-ngomong dalil agama, yang penting suka pada suka. Naudzubillahi min. Maka tempo kaum Nabi Lut alaihi salam, kulantaran kaum Nabi Lut doraka ka Nabi Lut, jadi pihare tepedulikeun dakwah Nabi Lut alaihi salam, langsung ku Allah diporak-porandakeun, diantap disiksa kaum Nabi Lut kulantaran beuki ngaliwat hampura nyolok leng kana tempat nah gitu be pokona mah. Supaya gampang kaharti gitu, bikang bogoh kabikang, lesbi. Nomor kedua gay, lalaki bogoh kalalaki. Teh kadu gatrik Naudzubillahi. Mantap Pak, urang manggeus mendingan ngaji di lembur bae panya mang santrinya. Urang manggeus ngaji di lembur bae ulah terprovokasi ku pergaulan teu pararuku lah kumaha zaman kuring pemuda-pemudi kudu mah tauhid kudu dibenerkeun. Ngaji di lembur bae urang mah nya, di lembur tauhidna lempengkeun pikina keur dibeberesnya mang santrinya. Ngaji di lembur bae urang mah ngajina utawi hobongna tihang awi barokah syekh. Sekali dae ngajina utawi hobongna barokah santrina beuki ngopi. Terus komen ketik bae lah kitu nama. Urang mah alhamdulillah ku Allah ditakdirkan insan anu berbudi, insan anu mempertandakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, anu bermadhab kana Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Alhamdulillahi rabbil LG lesbi gay kadituna aya bisek. Bisek mah lalaki manusia punten teu puas jalurkeun syahwat kana manusia, awewe teu puas jalurkeun syahwat kana lalaki, begitupun sami lalaki teu puas jalurkeun syahwat kana awewe, akhirna satoa jadi sasaran, embe diperkosa. Naudzubillah summa naudzubillah min.
mantak mang santri ulah aneh mun kieu aya emberareun ari awak embe aya hulu mirip-mirip jalema gitu ulah aneh di batur mah aya bukti sumpah ulah lain ngomong bohong lantaran kapablasan moral manusia gitu ya nu teu aneh mah nu lain Islam teu aneh kula mah nu aneh ge KTP-na Islam bahkan boga 3 tapi kunaon sampai ngadukung LGBT naudzubillah summa naudzubillahi min bisa jalema teu kuat nyalupkeun syahwat kana manusia akhirna foto lain ditiir tak fotonya mending dipanggang LGBT aditu nante coba Mas Andre hah transgender jadi tanuk itu hadirin batuk ngaran laka seprit iki transgender kembali ke lab transgender mah manusia penerima takdir jenis kelamin ketika pas dilahirkan akhirnya dirubah jenis kelamin eta transgender lalaki penerima takdir ke Allah ditakdirkan jadi laki akhirnya disalin jadi awewe ditakdirkan jadi awewe penerima takdir akhirnya disalin jadi lalaki keuri bukti aya bahkan keuri aya fakultas kedokteran anu ngahalalkeun salin kelamin dalilna kumaha nu penting suka pada suka Quran mah teu dipihare Pak maka ulah tenang-tenang adab Allah bakal geula turun naudzubillahi min transgender maka punten aya artis ngaran Lucinta Luna apalan dibes ya mah meureun aya barayana di dina dipenjarakeun ku aya artis ngaranna Lucinta Luna asli nama lalaki Pak eta lempang ka Cina manukna dipencit endogna dicacag bener laju tengahna diberen lolongkrang laju anu nanya ka kula eta kiai ngeunah tante atuh wallahu alam atuh kieu bae lah eta nu matak ngeunah karedok lantaran aya kacangan eta ge meureun kira-kira gitulah Masya Allah tabarakallah bu LGBT merajalela kiai di mana-mana kiai geus menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar tapi kulantaran oknumna nu melindungi hese bae mantap urang manganuhunkeun we kana ulama geus amar ma'ruf nahi mungkar leres amin ya Allah ya rabbal alamin hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah di saat fitnah akhir zaman terjadi maksiat merajalela di mana-mana maksiat anu gede sehingga teu bisa dibendung ku hadna teu aya jabi urang masyarakat anu laleutik anu teu bisa daya teu upaya menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar urang mah ngadukung para guru-guru urang anu di leluhur negakeun amar ma'ruf nahi mungkar lamun guru urang di luhur negakeun amar ma'ruf nahi mungkar urang mah ngararapih ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Di saat fitnah akhir zaman terjadi, kurang diamanatan ku Rasul Pak, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Fa'alaikum bisunnati. Cak Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnah di akhir zaman bakal sumarambah, bakal merajalela. Wayana kitu cak Rasul fa'alaikum bisunnati. Cakal panggah cak Rasul sunnah kaula wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin, termasuk cakal panggah sunnah-sunnah para sahabat kaula, sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Al-mahdiyyin anu yakin para sahabat kula teh akan menjadi sinar pituduh pikeun anjeun anu nuturkeun. Usaking gagahna para sahabat Rasul bu Pak, terutama 4 sahabat anu bergelar khulafaur rasyidin sampai di alam ku Rasul. Kumaha pangalem Rasul kana 4 sahabat tadi? Ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Ashabi kan nujum,
para sahabat-sahabat kaula terkhusus 4 sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah kan nujum lir saibarat bintang anu gemerlapan di langit angkasa bi ayyihim muqtadaitum nu mana bae urang dek nuturkeunana Sayyidina Abu Bakar tah, Sayyidina Umar tah, Sayyidina Utsman tah, Sayyidina Ali ihtadaitum pasti para sahabat-sahabat kaula saur Rasul bakal jadi sinar petunjuk pikeun anjeun nuturkeunana karena yakin para sahabat mah adalah cerminan tina pribadi Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi terutama Sayyidina Ali karramallahu wajhah cek hiji kil terutama Sayyidina Ali lantaran Pak Sayyidina Ali mah Bu Sayyidina Ali mah selain sahabat Kangjeng Rasul sekaligus menantu kana Kangjeng Rasul tina ieu jadi dalil bahwa kepribadian zahir batin Sayyidina Ali leuwih deukeut kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di alam eta Sayyidina Ali ku Nabi Muhammad kumaha pangalemna ana madinatul ilm wa adiyun babuha ana madinatul ilm wa adiyun babuha ana madinatul ilmi cek Rasul kula teh kotana ilmu seluruh ilmu berpusat tina kaula damuhun Rasul mah berbicara wahyu panen wa aliyun babuha sedangkan Sayyidina Ali sahabat kaula cek Rasul minatu kula cek Rasul babuha adalah pintu tina mang pirang-pirang ilmu Allah Subhanahu wa taala mantap wajar dek bosan hijib nu mana oge mang santri wajar ta urang kudu tawassul hadrat heula ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah di alam eta sahabat ku Rasul ashabi kan nujum bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum nu mana bae sahabat kaula nu deuk dituturkeun ku anjeun ihtadaitum pasti bakal menang petunjuk anjeun nu nuturkeun para sahabat kaula teh mana buktina terbaheula aya sahabat pernah ngucapkeun sumpah ila sumpah sarakah kanu janten pamajikanna riwayatna kieu meureun pasea eta sahabat jeung pamajikanana sehingga eta sahabat mah eta ngucapkeun sumpah sarakah sumpah ila bahasana kieu wallahi la uti'uki ala hinin wallahi la ujami'uki ala hinin ya zaujati wahai pamajikan kaula la uti'uki ala hinin la ujami'uki ala hinin demi Allah moal sampai kula ngajima maturan hees kana anjeun wahai pamajikan kaula eta sumpah ilah karena sumpah sarakah mantak lamun pasya ulah sampai ngomong kadinya ulantaran aing ngomong geus kabablasan ieu sahabat anu ieu teh teu apal kana hukumna ari haranga mah teu bisa disampaikeun Pak haranga bae hayang ngawadang ngan kulantaran gengsi geus ngomong kitu kabingungan akhirna dongkaplah ieu sahabat anu sumpah ieu teh ya kana sahabat anu pertama nyaina Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dongkaplah eta sahabat kana Abu Bakar Siddiq Assalamualaikum ya sahabatu Rasulillah Waalaikumsalam. Anu di mana dia? Di Sukamaju. Maksud dongkap ka dieu sok Abu Sayyidina Abu Bakar rekna punten ieu junjunan. Kula teh monggo nama kapoekan geus ngalaksanakeun sumpah ilah, sumpah sarakah bahwa kula teh moal kudu ngamaturan hees, moal kudu ngajima kana pamajikan kaula ala hinin sampai kana waktu anu ditentukeun. Man eta hinin dina ilmu nahwu ala kalimat isim mubham. Kalimat isim pun tanya zaman mubham zaman anu maknana samar teu dibatas ku waktu sampai iraha hinin teh mungguh nama ieu pun ten junjunan dongkap jisim kuring ka diarek naruskeun hukum eta kula ngomong kitu moal ngawati moal ngajima kana pamajikan kaula sampai kana waktu anu ditentukeun punten junjunan pangjelaskeun eta didinya hin didinya zaman didinya sabaraha lila wancina waktuna wahai junjunan kumaha cek Sayyidina Abu Bakar Pak Bu anjeun masyarakat eta ngomong kitu pan hinin didinya teh saumur hirup kaduhung amat moal marene pamajikan jaulah cenah dendana saumur hirup cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq nah eta junjunan teu bisa dikurang kitu teu bisa cenah teh hukumna kudu kitu sakali sumpah kana pamajikan mah kudu marende sampai paeh ulah kudu marende pamajikan cek Sayyidina Abu Bakar berangkatlah eta sahabat
datang kana sahabat anu sejen deui dongkaplah kana Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai sahabat, wahai junjunan Umar bin Khattab, mungguh nama kula di dia sumpah sarakah bahwa kula teh moal kudu ngaji mak ngawati kana pamajikan kaula sampai kana waktu anu ditentukeun. Punten junjunan, mungguh junjunan mah barah tah hinin didinya da kula naros kana Abu Bakar, Sidina Abu Bakar bawa hinin teh saumur hirup. Oh cenah lila teh tah macik Sidina Abu Bakar. Cek kula mah tah hinin didinya 40 tahun. Jadi mulai anjeun sumpah ila tungguan 40 tahun, geus bae 40 tahun mangga geurana ngaji mak pamajikan deui mah. Nah, di mana mending cari ngampret 40 tahun cenah ieu. Kaburu aki-aki. Kulantaran penasaran bupak berangkat deui kana sahabat Sayyidina Utsman bin Affan. Wahai sahabat, wahai junjunan punten kula geus datang kana Sayyidina Abu Bakar, geus datang kana Sayyidina Umar bin Khattab. Kula ieu dongkap kana anjeun junjuna wahai Sayyidina Utsman bin Affan. Naroskeun saking didinya sakumaha sih? Oh, ceuk kula mah wancina satahun. Rada mending cenah ieu mah satahun. Ngaleutikan. Parang dongkap ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Punten Sayyidina Ali menantu Kangjeng Rasul. Kula ngucapkeun sumpah kana pamajikan moal kudu ngaji mak ngawati marende pamajikan sampai kana waktu anu ditentukeun alias waktuna tertentu. Ai maksud junjunan sabaraha sih di dia sahin didinya. Oh, cek Sayyidina Ali mah sahin didinya cek kula mah sapoe sapeuting ukur 24 jam. Tah cocok cenah ari kieu mah. Tinggal nungguan jam 4 sore deui cenah. Tapi kulantaran geus menang jawaban ieu sahabat nu sumpah ila teh penasaran mah tacan anggesan Pak punten dongkap kana kiyaina sakiyaina Kangjeng Rasul. Sebab tina guru tina opat sahabat adalah Kangjeng didongkapkeun Rasul punten. Ya kula pernah sumpah sarakah kana pamajikan bahwa kula teh moal kudu marende pamajikan sampai kana waktu ditentukeun. Kula dongkap kana Sayyidina Abu Bakar cenah waktuna saumur hirup pan kula peuting Rasul kula ieu ngampletkeun ari kicarana. Dongkap kana Sayyidina Umar bin Khattab cenah waktuna 40 tahun da mending bisi kula panji tengah jalan cenah Rasul. Dongkap kula kana Sayyidina Utsman bin Affan wancina satahun. Ai dongkap kana Sayyidina Ali Rasul ngan wancina 24 jam. Nu mata Rasul nu kudu pula dituturkeun tah. Mangka cek Rasul ashabi kan nujum. Para sahabat sobat kaula lirsa ibarat gemerlap bintang di lautan bi aihim muqtadaitum. Anjeun nu mana deui dituturkeun tah ihtadaitum pasti bakal jadi sinar petunjuk. Lajeng pilih nu mana? Dek milih Sayyidina Ali Rasul sampai sapeuting. Geus anjeun jam 4 sumpah ila ke jam 4 sore deh. Nah, bebas geura bae deh cuk Rasul. Alhamdulillah. Eta lah Rasul Pak punten sahabat dinyiptakeun hukum teu sakama-kama atas berdasarkan istidlal tina nas Al-Qur'an. Punten sarebu punten. Dipanggil dina suatu riwayat eta opat sahabat ku Rasul didakwa, disidang. Wahai Sayyidina Abu Bakar Siddiq ta'al hadieu. Coba anjan di mana dalilna cek Rasul Sayyidina Abu Bakar wani ngahukuman lamun sahih eta adalah saumur hirup. Punten Rasul kula teh bal wani ngahukuman mun sahih eta saumur hirup pan aya dalilna dina Al-Qur'an. Coba bacakan cek Rasul. Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Pada mirip-mirip jengkuro tadi ya. Eta jawabannya mohon Rasul sadaq tak bener anjeun wahai Abu Bakar bener jawabannya. Dipanggillah Sayyidina Umar ibni Khattab. Wahai Sayyidina Umar anjeun wani ngahukuman lamun sahih eta adalah 40 tahun. Mana dalilna? Sami Rasul kula geh dalilna tina Al-Qur'an. Coba bacakan ayatna. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr dari lam yakun syai'an madhkura. Rasul sadaqta bener anjeun ge sarua bae. Eueuh usaha. Dipanggil Sayyidina Utsman ibni Affan.
wahai Sayyidina Utsman bin Affan, di mana anjeun menang dalilna, anjeun ngahukuman lamun sahid eta adalah satahun. Sami Rasul jawaban kula ge tina Al-Qur'an. Tu'ti ukulaha kullahin. Punten Rasul pan eta satahun jarakna aya 12 bulan. Leres Rasul, mohon leres. Pan eta musim buah genep bulan sakali mantak eta takulnya dalilna tidinya. Sodak tak anjeun ge bener. Dipanggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dipanggil Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Sayyidina Ali, di mana anjeun menang dalil lamun sahih teh adalah sapoe sapeting. Sami Rasul kula ge dina Al-Qur'an, mana dalilna? Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Kabeh para sahabat teu aya nu salah alias bener kabeh, sebab ku Rasul sadaqta anjeun bener teu aya Rasul teu aya ngomong salahna. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mata wajar bukpa lamun opat sahabat ieu alias kagelaran kapangkatan khulafaur rasyidin adalah seorang manusia anu yakin ku Allah diasupkeun kana surga tanpa hisab. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan urang sadaya kasafaatan para sahabat Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, as'adakumullah. Terus ya terus. Terus ya terus. Masih kuat. Kula tadi ngocoprak we ti tadi rada garing. Arek muhlan nya, ngaleutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, as'adakumullah. Anu sabenerna ieu syariat pernikahan tos diisyaratkeun ku Allah ketika diciptakeun anak manusia pertama yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Pangandika Allah dina Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1. Dawuhan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Al-ayah haytam min al-ayah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia anu ngaku iman ka Allah, iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqu rabbakum, takutlah anjeun kabehan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Anjeun teh kudu sieun, kudu takwa ka pangeran anjeun. Nu jadi pertanyaan, Bu, Pak, pangeran anu model kumaha anu kudu dipake kasieun ku urang? Dijawabanana alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala anu parantos nyiptakeun urang tina nafsi wahidah. Anu dimaksud ku nafsi wahidah di dieu para ulama ditafsir ngeusian nafsi wahidah teh adalah Nabiullah Adam alaihissalam anu kapangkatan abul bashar, bapana tina seluruh hamba-hamba manusia ciptaan Allah subhanahu. Kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nyiptakeun urang tina nafsi wahidah, tegasna tina jasad Nabiullah Adam alaihi salam, hasil pernikahan jeung Siti Hawa alaihi salam. Ieu jadi bukti mun Allah teh kawasa. Ayeuna eta mah contona gampang teuing. Allah kawasa tuh tempo Nabi Isa alaihi salam, seorang rasul, seorang nabi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala anu dilahirkeun tina rahim Siti Maryam alaihissalam, seorang awewe anu can pernah disentuh-sentuh acan ku lalaki, tapi ketika Allah buat berkehendak reuneuh kudu reuneuh bae Siti Maryam padahal can pernah dijima ku lalaki. Leres eta. Maka tempok dari Nabiullah Adam alaihissalam digubrakeun, diciptakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala alam dunia dalam surga tanpa melalui ibu jeung bapa. Mun Allah geus berkehendak gampang nana. Min nafsi wahidah, kembali orang diciptakeun tina nafsi wahidah, tegasna Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika Allah nyiptakeun Nabiullah Adam alaihi salam di alam surga, akhirnya Nabiullah Adam kesepian, kumaha? Wa khalaqa minha zawjaha.
diciptakanlah pasangan pikeun mendampingi Nabi Adam nyaeta Nyi Siti Hawa alaihissalam dicipta ku Allah tina tulang rusuk Nabiullah Adam anu kenca anu bengkok anu heuras geus awe mah sifatna bengkok heuras gampang sensitif gampang pesimis telah ku diluruskeun sabaraha mata potong awewe maka gampang econ bener eta apa lecon tapi awas deh ulah mentang-mentang awewe dicipta tina tulang rusuk Nabiullah Adam isyarat mun awewe makhluk anu gampang pesimis gampang putus asa justru kemuliaan awewe terletak sakumaha lalaki eta ngamuliakeun awewe ya punten pak punten eta awewe bisa mulia di hadapan Allah termasuk di pandangan manusia ketika seorang suamina bisa memuliakeun pamajikanna tapi ulah nyalahkeun ketika seorang istri turun martabatna handap martabat ulah waka nyalahkeun sejen ragap heula lalakina salakina apakah aing ieu ulah yang geus bisa memuliakeun pamajikan apa tacan karena bupa punten ketika awewe geus ditikah ku seorang lalaki tanggung jawab bisa usap rambut awewe sampai susap dampal awewe aya dina tanggung jawab salaki cocok eta bu ulah gagal walaupun eta awewe sanggeus ditikah usap rambut sampai susap dampal adalah tanggung jawab salakina awewe ge ulah ngeunah tong boroning lekuk tubuhna anu ulah ditembongkeun kana batur keur sadangdana ge kudu pikeun salaki tapi ulama yakin ibu-ibu urang suka maju mas saleh amin ya Allah ya Rabbal lantaran di dia mah pan aya pengajian di dia saminggu sakali pannya alhamdulillah dibejakeun pan kuki di dia awas lamun lalaki punten lamun awewe geus ditikah ku salaki kari-kari beuki ngobrol beuki muka aib-aib salakina dosa gede eta muka kata pan kadang-kadang aya eta sok eta teh cacahan jeung papada ibu-ibu tapi di dieu mah teu aya di dieu mah atuh saroleha di dieu mah ieu mah di ditu di lembur pula dijiput di menes eta ibu-ibu kitu lah sok nongkrong di pos kamling teh Bu Pak bari siling tiangan kutu kayak kutu macam meneng hiji acan eta ieu batur mah spek 2 lembur diomong biasa pan mimitina mau ngobrolkeun sembako harga minyak laju harga cabe, harga uyah, biasa gitu lah. Laju tetimu cacahan, tetimu cabak, tetimu obrol, kasih lagi sorangan diomongkeun Pak. Eta dong salahnya gitu ta. Teh mimin. Teh mimin ini aya. Ampura teh nya ngijem ngaranna heula ya. Oh teh mumun teh mimin ya. Teh mumun mah burung. Aya di dia kabehnya. Komplit. Teh ieu mah ada urang nabenya kitu kunaon teh. Ulah manasih dia boga salaki kitu kunaon. Salaki kula aya awak kuru aya buap sok gede cumplung cenah salaki kula. Awas Bu ulah gagabah dor. Abulu-buluna ge eta. Sagoreng-gorengna salaki ibu da sanes mah ibu hayang kawin jeung salaki ibu. Kudu ngajaga aib. Termasuk nih lalaki ge atuh kudu bisa ngajaga kemuliaan awewe. Pan kadang-kadang lalaki pan hampura sarebo hampura nitah kana pamajikan tah meuli delan ka mana ka warung make samping jangkung bulu kelek dong anak kotok kacepet diliwir tadi cara pan tah meuli delan doang ku salaki meuli rokok sabungkus ge sisana belikeun delan eta mah aurat tadi pihare pan ku salaki aya kan tadi dinu kitu lah teu aya di dieu mah rarajin kiwari mah Masya Allah, tabarakallah. Ternyata kurang mah, Masya Allah Bupa, kurang aku hayang diaku umatku Rasul. Sementara loba jasa ajaran Kangjeng Rasul anu ditampelakeun ku urang mantap Bupa. Ya hikmah tidak pengajian urang hijrah sakedik-sakedik melalui tina
pangaosan pernikahan ieu urang bedah setik-setik kebiasaan urang anu tadina urang sok mudawa mah dosa alit urang salik saeutik hindarkeun sebab hikmah tina pengajian teu aya jabi adalah sebuah ajang sebuah momen untuk meningkatkan kualitas iman urang ka Allah Subhanahu wa taala. Anu paling inti tina tujuan pernikahan teh adalah at-taqarrub menjadi media untuk mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala. Mantak punten 1000 punten salah lamun jalma nikah kadituna ngalobaan maksiat salah berarti tacan bisa meraktekeun tina fitrah pernikahan. Sebab justru tina syariat pernikahan teh adalah sebuah syariat media cara pikeun urang teh ngadeketkeun diri ka Allah pikeun ibadah. Pan eta urang keur bujangan mah tual toel kana lawan jenis doraka. Kiwari mah ih engke teh Dewi isukan geus ditikah ieu ku salakina. Tong boroneng tual toel anu belah handap luhurna ge dibuanjar. Masuk bapak tual toel ka majikan masuk. Ih, masya Allah teman ulah sanggup kita buanjaran buat. Ya, udah dibejakeun mah. Sakali nyekel leungeun salaki ka leungeun pamajikan didorong ku pandangan syahwat, maka dosa muruluk tina leungeun untung tante. Kasihan deh lu anu bujangan. Mantap Mang Sadri cicing wes yang mau ngaji terusan 17 tahun ka jero ya. Ulah sang-sang kita ganjaran gede. Masya Allah tabarakallah. Tamangkana lah. Eta lah untungna tina pernikahan kitu adalah sebuah media untuk meningkatkan kualitas peribadahan ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi aya sebagian masyarakat ngabupa pernikahan eta dijadikan alat, dijadikan media untuk saling melapihakan sawat belaka tanpa memperdulikan aturan agama. Ayat-ayat bukti. Eta rumah tangga nu kitu masya Allah tabarakallah ibu jeung bapak naudzubillahi min dzalik. Mungkinna rumah tanggana awet rajet hirup teu eureun pasea jeung pasea mah. Kunaon? Karena agama teu jadi patokanna. Sakali paseana lawang imah ngajeblak. Termos pabalesan. HP digeum di jero cai. Ai beuteung malenyun deui. Pas ditanya kurang, kakak mah rumah tangga apa siapa ai beuteung malenyun deui. Ih, ngeresna bisaan. Ulah mah pasti ge luhur nah hadapna mah damai cecep. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Nah, awasnya tes ditikah teh awas. Teh Dewi amanat kula kana Teh Dewi khususna nya panganten awewe lamun tos ditikah engke Teh Dewi harus siap melayani kakangna secara online. Secara online. Lain gagabah yang ngomong Kak. Jam babaraha geh di toel ku salakina lamun teh halan kudu siapa eta ulah gagabah. Mun Teh Dewi sare nangkuk dilakete ku akang wajib geramalik sambil ngomong serahkan semuanya untukmu. Ulah alasannya Teh Dewinya keur sare nangkuk dilakete ku sarki kalah ngomong barang yang ada 7 sedang dalam renovasi. Masya Allah. Mudah-mudahan ieu panganten baru ieu nya engke baru ieu mah pangbubungah khususna urang nu jadi panganten bari mudah-mudahan urang ge sami jantenkeun panganten sakinah mawaddah warahmah repeh rapih seueur rupiahna anu akhirna dina akhir penutupan pangosan ieu jeung kuring ngiring ngadoakeun mudah-mudahan ieu karohadi hajatna aya dina kaberkahan amin. Oge Teh Dewi engke nikahna enjing dipasieun kalancaran geus keluarga besarna dipasieun kasehatan sehat zahir sareng batinna oge masyarakat suka maju dijantenkeun masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin. Oge hapunten disimkuring oge ngiring doakeun mudah-mudahan simkuring jantenkeun murang kali anu saleh anu tiasa manfaat ilmu dunia dan akhirat amin ya Allah ya Rabbal. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.